A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Paslun utawi iki iku pasal ing dalem mertelaaken aqal dafni utawi leuwih kidik-kidike ngubur mayit. Iku haprotun sakedukan taktumu kang ngumputaken ya haproh raihatahu ing ambe-ambene mayit wa tahrisuhu lan ngajaga ya haproh ing mayit minas sibai saking sato galak wa akmaluhu lan utawi kasampurnaan ngubur mayit iku qomatun satangtungan wa bastatun lan sabeber tangan wa yudha'u lan dentelehaken apa khadduhu pipi mayit alat turabi ing atase endut wa yajibu lan wajib apa taujihuhu mengadep kene ing mayit ilal kiblati maring kiblat. Bismillahirrahmanirrahim. Salajengna ieu pasal bade martelakeun ngubur mayit. Ngubur mayit nyaeta nyimpen mayit dina hiji lubang anu metak nutupan kana ambeuna mayit jeung ngaraksa mayit tina digali ku sato galak. Ari utamana jerona kuburan eta satangtungan jeung sabeber leungeun sarta lega gigirna sahingga laluasa keur anu ngurebkeun. Dawuhan Kangjeng Nabi dina ngubur korban perang Uhud saurna ihfiru wa a'miku wa ausi'u kudu ngagali maraneh keur kuburan sareng kudu jero kuburanana sareng kedah sing lega kuburanana. Ya riwayat Ashabus Sunan. Sareng Sayyidina Umar wasiat supaya dipangdamelkeun kuburan kanggo anjeunna satangtung jeung sabeber leungeun. Utamana make lahad teh sareng kedong kubur anu digali di belah kiblat sacekapna mayit nya liang lahad teh. Saur Sa'ad Abi Waqqas waktos anjeunna teu damang ilhadu li lahdan wansibu alayya allabina nasban kama suni'a bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Hartosna kudu nyieun lahad maraneh keur ngubur kaula sareng pasangkeun bata keur padung kaula sakumaha anu geus dipidamel terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ieu riwayat Imam Muslim. Oge meunang ngagali lahatna dikamalirkeun nyaeta anu digalina tengah-tengah kuburan sacekapna mayit. Teras padungna ditutupkeun ti luhureun mayit nya. Oge makruh hukumna ngange peti nya mayitna diasupkeun kana jero peti makruh hukumna. Kajaba nalika dibutuhkeun make peti saperti taneuhna remuy atawa baseuh atawa mayitna kaduruk atawa taneuhna keusik nya atawa tempatna loba sato galak anu moal bisa dijaga si mayit iwal kudu make peti. Nah ieu mah henteu makruh hukumna. Salajengna nu kaduana anu ngurebkeunana nya utamana lalaki jeung diutamakeun ayati ahli mayit nya sareng sunat gangsal
saurang atawan leuwih nurutkeun kabutuhan. Sakumaha anu dilakukeun waktos ngubur jenazah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Hibban ngariwayatkeun yen ngurebkeun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ku tiluan, sedengkeun Abu Daud ngariwayatkeun 5an. Salajengna sirah mayit disimpen dina suku kuburan. Tuluy mayit dipayang lalaunan tina sirahna diasupkeun kana jero lahad. Anu ngurebkeun mayit sunnah maca bismillahi wa ala millati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Sakumaha diriwayatkeun ku Abu Daud sareng Imam At-Tirmidzi. Mayit disimpen dina lahad atawa dina kamalir. Sina nyang hareup ka belah kiblat jeung sunnat sina nyangigir ka belah katuhu karena ittiba kasalap sareng ulama kholaf. Mayit kudu sina nyang hareup ka kiblat ieu diterangkeun dina hadis Imam Abu Daud. Salajengna tali-talina kabeh tali si mayit kedah diudar, pipina diadekeun kana taneuh sareng diganjel ku taneuh atawa batu. Lebah tonggongna si mayit diganjelan. Dina As-Sunanul Kubra Al-Imam Baihaqi ngariwayatkeun yen Abu Musa Al-Asy'ari geus wasiat bahwa ulah neudeun hiji perkara anu ngahalangan antara anjeunna jeung taneuh. Nya kitu deui Sayyidina Umar geus wasiat di mana anjeunna dikubur pipi anjeunna kudu diadekeun kana taneuh. Salajengna anu ngurebkeun sunnat maca surah Inna Anzalnahu fi Lailatul Qadar 7 kali kana taneuh sakepeul nya. Tuluy taneuhna diaweurkeun kana mayit sareng maca ieu doa ngurebkeunana. Tah ngurebkeunana maca doa ieu, Allahumma aslamahu ilaikal asyihau min ahlihi wa waladihi wa qarabatihi wa ikhwanihi wa faraqa man yuhibbu qurbahu wa kharaja min sa'atid dunya wal hayat ila zulmatil qabri wa dhaiqihi wa nazala bika wa anta khairu manzulin bih in aqabtahu fabidan bin wa in afauta anhu fa anta ahlul afwi anta ghaniyun anta adabih wa huwa fakirun ila rahmatik. Allahumma shkur hasanatahu waghfir sayyi'atahu wa'idhu min adabil qabri wajma' lahu bi rahmatikal amna min adabika waqfihi kulla haulin dunal jannah. Allahumma khlubhu fi tarikatihi fil ghabirina warfa'hu fi illiyina wa'ud alaihi bifadli rahmatika ya arhamar rahimin. Jalma-jalma anu deukeut kuburan sunnat ngawurkeun taneuh ka jero kuburan ku leungeun 3 kali nya dikepeul-kepeul. Anu kahiji maca minha khalaqnakum Allahumma lakinhu indal mas'alati hujjatahu. Anu kadua maca wa fiha nu'idukum Allahumma ftah abwabas samai li ruhihi. Anu katilu maca wa minha nukhrijukum taratan ukhra Allahumma jafil ardo an janbaihi. Teras salajengna saatos tarapti padungna dipasangkeun sinarapi ulah nepi ka marolongo tuluy disaeur ku taneuh sinaliput jeung sunnat taneuh kuburan rada diluhuran kira-kira sajengkal tuluy dicirian lebah sirahna ku batu anu rada gede atawa ku kayu nya tunggul mun di urang mah sareng disiram ku cai engkena di awuran batu karikil karena ittiba kana sunnah Nabi.
Oge sunat kajamaah ngadeg dina deket kuburan saenggeus tutup ngubur sasaah pikeun ngadua keur mayit kumaca istighfar nyaeta mangnyuhunkeun hampura pikeun mayit jeung nyuhunkeun diteguhkeun sakumaha dipidamel ku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salajengna lamun mayitna geus akil balig maka sunat maca talqin sarta anu macana ti ahli agama anu macana diuk nyang hareup ka mayit deukeut sirahna. Ari hadirin anu araya nyaeta kedah sunat narangtung nya. Teras aya doa tasbit nyaeta nyuhunkeun diteguhkeun dibaca saatos tutup ngubur mayit. Kumaha doana? Allahumma abduka raddu ilaika far'af bih warhamhu Allahumma jafil ardo an janbai waftah abwabas samai liruhihi wa taqabbalhu minka biqabulin hasanin Allahumma in kana muhsinan wadha'if lahu fi ihsani wa in kana musian fatajawaz anhu Allahumma sabbithu alal haqqi walaqinhu hujjatahu waghfir lana walahu ya sapertos kitu. Eta dina tata cara atawa teori sapintas pikeun nguburkeun mayit. Sakumaha disebatkeun dina nadom Sundana saeutikna mendem mayit sakadukan nu bisa ngajaga tina sasatoan satogalak barang hakan biasana ngakan bangke jeung teu kaambe bauna ari sampurna ngadamel pakuburan satang tunggal marejeng sababar tangan nenden mayit pipina kudu antelkeun kana taneuh bungkusna teh dibukakeun rejeng wajib mayit kudu dipadepkeun kana kiblat dikubur disangigirkeun wallahu a'lam bishawab.